Surudut Suryawi Sesa. Mana kan? Yak. Yak. Nah, siapa tas di mana, Dag? Hah? Tas di mana? Mana kenaon? Aing erek nyen babalongan, iya. Hah? Erek nyen babalongan. Aing dari kebun. Kayak mana nyen makam. Yuk, emang selalu maot. Babalongan cek aing teh budak. Nah, dikuburi dia pameureun loba di makam umum sama yeuh, di dieu mah karunya sorangan, baturna. Ari ngomong jeung goblok sia. Ek nyen babalongan cek aing teh nyen makam. Ampun teuing aya dasar aing ngomong jeung goblok. Kieu tah yeuh, para pusing. Yok, cek abdi teh nah dikubur di dieu jeung lega deui. Cik atuh aing ngukur etaan jalma mah ngubur mah sarwakeun ukur heula jalamana. Ukur heula jalamana yok. Jeung di dieu deui. Ya, liang celik ku aing meuli rojok kunyuk puling geus. Erek nyen babalongan cek aing teh budak. Lain aya nu maot. Oh, emang penyakit liver yok. Ampun, ting sia ku aing meuli tonjok. Naonna? Sia ku aing tonjok tak kunyuk. Geus tah heueuh di makam umum mah yok. Deukeut CRT. Sia kunyuk ku aing goblok. Ini tah pusing aing ka kage. Anjing kalau kamu simpen sama anjing dasar jama goblok anjing sia teh. Sing anjing sia mah ngomongna. Sia kunyuk tarojok. Jejebir sia tak kulingis ku aing. Oh yok aing balik wae. Bieur aing sia mah ngomongna nya goblok udah. Si kunyuk sia nu goblok ka aing goblok si kunyuk. Dia kita mau paling deh. Oh itu tuh. Pak, Naon? naiknya naon? Ini babalongan. Babalongan? Kaduh heuh. Jadi si halodo pan. Oh, heeh. Aku sorangan. Sia malahnya ka dieu nanti isuk bantuan merentar. Dih, pan urang kasarean. Kumaha? Hai ka dieu na jeung saha? Jeung Mang Agus tadi mah digawe jeung si budak tadi aya nyampeurkeun hayang ngonten cenah nya ka mana si budak kehe teh. Luas leos dasar goblok. Pak. Bantuan tuh lain papa wae deuleu tuh. Pak, aya patul. Itu tuh. Pak. Naon tuh? Mang budak. Budak. Siang ada molor dinya tuh kunyuk. Aduh. Aku mah meneng ka kubur paling lalu mah. Ayo nu gobloknya. Budak. Parah. Budak. Ari nu goblok. Goblok aing si Mardoyok aing. Aduh, anjing. Bener bisa. Anjing kakak yang modoh. Kobak lain yang modoh. Kuat. Alhamdulillah bonteng aing baruahan euy. Aja untung nah aing bare teh melah kadu nancap-nancapkeun bonteng. Wah, ieu mah baradag euy. Baradag euy. Cek aing ge lamun urang daek kepelakan insyaallah bakal mupuk hasil. Bonteng suri. Anjir. Rasa kieu wah. Euy. Aing wah udah mau wadah euy. Ieu. Baradag euy. Mau wadah euy. Wah, itu bilang mau baradag euy. Mau wadah heula ieu.
Alhamdulillah. Baruahan dulu udah aing pakai buntang suri. Anjir, barada gitu paman euy. Faisal. Tempo ya penting suri ya dilanduh lalu buat sih. Naon, Pak? Cir. Kalau begitu nanti belah mana? Di itu bapak barat tuh bahasa melakadun yang nancap-nancapkeun tada baruahan kabeh guys. Tuh itu mah dilanduh mah walu tuh walu gede. Alhamdulillah euy. Benteng-benteng wae mah kudu meuli benteng suri mah tah. Mana jeung sakadi apa sah? Yang si Burik, yang si Oding, Pak. Ngan keur kata ronggo teh keur naon? Aduh, sia mau buang ngalaman manuk nu aing ditonggo aya manuk ninin. Maneh teh nampa si budak. Kapan tadi mudun, Pak? Pan heueuh tadi teh mudun ka dieukeun si budak teh manek basa maneh manek balik teh. Tapi eueuh si kehe teh sugan teh heeh si di saung. Teu apal teh ka mana? Nah ka mananya si kehe si budak. Pak, eta bonteng lo bantu, Pak. Loba tuh udah di ditu tuh kabeh kebaruahan tuh kan kudu mawadah ngalana. Loba. Aduh, Pak. Mending uang pupu, Pak. Uang tuli jual. Sia mah segala teh main jual wae. Riweuh wae kana piduinten teh. Alah bagikeun tuh ka tetangga. Jual atuh. Panameh cair Pak jadi duit tuh. Buka duit ya. Cek aing usaha geura ulah lundang lenung we kitu. Tah deuleu, meuli sikina heug pelakeun kali itu kabeh pelakan ku maneh tuh ame teh kagok ari sia niat bisnis mah. Kumana tuh menta yang meuli bibitna adeukeun. Jeung biayana. Menta jika mah maneh tuh 100.000 mah sia bener rek melak benteng mah. Wah mah ya tuh 100.000 mah. Menta 2 juta mah, Pak. Sia kabina-bina teuing ek meuli bibit benteng suri menta 2 juta na jeung naon Faisal? Cih, napan meureun kudu dipacul. Lah dibersihan di koret segala kudu muruhkeun, Pak. Jeung suguh segala. Teh sia gitu segala we muruhkeun segala nita teh aing ku maneh diajar macul koret pelakan ku sorangan. Bati geus can kadeuleu rek muruhkeun. Kekurangan mah capek. Da sagala ge unu teh capek hirup mah yang duit mah. Terus ieu lah yang bagikeun nya. Wajib Ayo bagikeun mah. Bawa kabeh lah. Jadian mang nur. Rek Mun alaan deh itu dulu. lah teu purun balik. Iya. Karena duit hayang digawe segala teu purun. Oke sah balik, Pak. Wajib lah. Aing gandeng-gandeng. Siang micang ngojakan ngobrol ke aing. Neangan ka mana duit sisesan di teh anak. Gawe naon? Aku aing kudu macul ngarit segala. Purun aing nukar ditu mah. Bunget sia. Sia mau naon ieu? Ding. Wayahna cenah cek bapak aing kan. Wayahna naon? Beli ieu ya. Bapak aing keur butuhan duit. Naon ieu? Bonteng suri bae 30-an. 30. 30.000 ge bae lah. Beli. Lagi beli ding. Beli. Iya, bae lah. Manuk teu meunang sia mah. Yang mau 5 ieu teh gocengan. Sok bayangkeun ieu sabaraha? Goceng mah tuh saliji. Balik kabeh. Tur. Goceng tuh coba. Aing pas-pasan di sebuah sal. Geus bae. Duh. Iya. Geus keur tur ah. Bae lah heueuh. Rujak di isuk ding. Hah? Rujak. Sal. Hah? Cenah bapak mana nu butuhin duit teh Aisyah ka mana? Ngalamanuk ding. Lu kapan dibikeun ieu ka bapak aing? Ngalamanuk naon? Ya manuk. Kakek di belah ditu tuh mah kakek kitu. Oke. Aing teh meunang. Sia teh maroi. Aing tes ngalamanuk kan teu beunang teh Burik gandeng. Sia mau naon eta? Cumur ya aing bonteng suri. Benteng suri di mana, Ket? Menang meuli ti si Isa. Anu bener, Ket. Na teu bener kunaon? Nyari menang meuli 30.000 ah. Deng, ari si Faisal. Loba keneh, Pak. Si Kehed main jual wae. Loba keneh naon? Bonteng. Nya loba tuh dan jadi ala. Aing ek meuli. Iya butuhan aya nu butuhan. Moal dijual Kehed ieu ge enggeus tah kita dibikeun sateka apa majikan aing berean cek aing teh.
Si Nur nak kalah dijual ka sia atunya. Coba teuing atuh, udah menang meuli. Coba maksa cai ge wakai. Ari si Faisal sagala teh jual wes kehe Bapak orang butuhan duit cenah. Dengan duit naon aing gablek duit mah teu kudu ngajual bonteng. Oh beteuing atuh. Kunyuk jual wae. Kumaha tuh yuk? Oh, enggak saya geus dijual kumaha deui. Ngop aku bawa deui dapat bayar duit aing. Oh, nama tuh balik. Si Faisal jual wes kehe.